Lanjut karena tabel nomor 5. Tabel nomor 5 di nifas. Jadwal mu'tadah fil haid wan nifas ghairul mumayyizah al-hafidhati adatan nifas. Perempuan yang terbiasa haid dan nifas, geus biasa haid, geus biasa nifas. Berarti lamun terbiasa nifas punya anak 2, 3, 4 tadi itu. Ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan darahnya dalam warna satu. Hafidhah adatan nifas, dan dia hafal dengan pengadatan nifas. Itu. Hafal dengan pengadatan nifas. Ayana langsung tabel nomor 5 sebelum karena keterangan kuah diwarna adalah tabel nomor 5 kolom nomor 1 adatul haid 1 ayam 5 hari tanggal 1 sampai tanggal 5 pengadatan haid. Adatul nifas biasa nifas 40 hari merah. Kolom pertama tanggal 1 sampai 5, kolom 2 tanggal 1 sampai 40 hari. Merah. Merah bukan hitam, merah. Merah. Uburun nifas sitina yauman wadamu ala launil wahid. Kemudian perempuan tersebut punya anak lagi. Geus biasa nifasnya biasanya seberapa hari? 40. Kemudian anak yang ketiga atau yang kedua, ketiga. Anak yang ketiga dia mengeluarkan darah nifas tapi tidak 40 hari, melebihi 40 hari. Melebihi 60 hari. Contoh sampai ke 70. Nah, sampai sini. Anak kedua, anak ketiga keluar darah istihadah. Pertanyaannya, nifas berapa hari, suci berapa hari, haid berapa hari, istihadah berapa hari? Jawabannya yuradu nifasuha ilal adat wa kadza haiduha. Nifasna dikembalikan karena pengadatan. Seberapa pengadatan anak? 40. Berarti nifasna 40 hari. Wa kada haiduha, haidna seberapa hari? 5 hari. Kenapa? Karena pengadatannya 5 hari. Ya, berarti langsung hari ke-1 sampai ke-40 namanya apa? Terus 41 sampai dengan lain 45. 41 sampai 70. Lalu 41 sampai 70 naon? Haidna di mana? Oh iya. Haidna di mana? Tahun 41 sampai 70 istihadah. Iya. 41 sampai 65 namanya apa? Istihadah atau suci. 66 sampai 70 istihadah deui. 66 sampai 70 berapa hari? 66 sampai 70 berapa hari? 45. 66, 67, 68, 69, 70, 5 hari itu. Berapa hari? 5. Berarti ini adalah haidna
karena sesuai pengadatan. Nah gini enak tetina opat hiji dugi ke 45 pan opat hiji dugi ke 65 ini namanya istihadah suci anu misakeun haid jeung nifas atau nifas jeung oke enak berarti setelah suci baru paham tuh? Paham langsung 1 sampai 40 nifas, 4165 istihadah atau suci, 66 sampai 70 kenapa headnya 5 hari? Dibalikan karena pengadatan. Langsung tabel nomor genap, jadi makanya ada liarnya tabelnya genap tadi kan? Halo nak. Oh ya nak kita segenap karena 7 deh. Itu. Simpan. Jangan ada. 2. Nomor 7. Genap. Jadwal muktada fil haid mubtadi'ah fil nifas ghairul mumayyizah. Haid mah geus biasa ngan kakaran nifas berarti istri kumaha kakaran nikah kakaran geus biasa kakaran ngalahirkeun ya ieu teh calon mubtadi'ah bini pasti teh calon nu geus muktada fil haid itu adatul haid satu ayam langsung pengadatan haid 5 hari. Ghairul mumayyizah, kalau ghairul mumayyizah berarti ala launil wahid. Pas pertama nifas, pertama boga anak langsung istihadah, tuh keren. Pas pertama nifas langsung istihadah melebihi 60 hari. Contoh melebihi 60 hari sampai ke hari 70. Berat jadi keluar darah. Iya haidna di mana, nifasna di mana? Jawabannya dina albayan yuradu nifasuha ilal majah wa tuhha wa haiduha ilal adat. Haiduha wa tuhha ilal adat. Nifasna dikembalikan karena majah. Nifasna dikembalikan karena majah. Harus. Berarti iraha ya di dia majah di dia. Nah, ieu ngaranna ieu. Waktu beruha wahiduha ilal adat. Waktu beruha berarti sucina jeung haidna dibalikkeun kana pengadatan. Tanggal sabaraha berarti? Haidna 5 hari. 5 harinya di mana? Di tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Yo, pikir. Tanggal sabaraha?
muqtadah fil haid, jadwal muqtadah dalam haid, muqtadiah dalam nifas. Yo. Irul mumanjah Hedna di mana? Hedna di mana? Tanggal seberapa? 26 kah? 30. Tadi mana deh? Oh ya, iya. Jadi iya mah dikembalikan karena majah anu kapungkur tadi. Hedena nifasna sakecrotan sucina 29 hari. Nifasna sakecrotan hedna 29 hari. Nalikana di dieu anu mumayizah tabel nomor seberanya? Tabel nomor seberapa? Nomor 3. Tabel nomor 3. Iya harus aja tabel nomor 3. Iya berarti nifasna sakecrotan sucina 20 tapi di dia hedena geus terbiasa. Lamun anu 28 hari mah hedena can terbiasa, can apal pengadatan. Makana lamun hedna can aya pengadatan mah hedna seberapa hari? Sehari. Anu kamari makan kieunya 1 sampai 28 suci, 30 31 sampai 59 suci, 60 itu anu kamari mah tabel nomor 3. Margi can aya pengadatan. Pengadatan dina naon? Dina haid. Gimana saya pengadatan dina haid berarti kumaha? Ieu mah kantun tanggal 20 genep dugi ka 30. Kayak penghapus langsung we ieu nya meh gambil ku diseratkeun. Nifasna berarti lahdotan majah sebentar. Kaping hiji, tapi untuk kaping hiji pul sebentar. Makanya ngawarna anak setengah nawe beureum saat di dieu. Terus istihadohna tanggal 1 sampai dengan 25. Iya namanya istihadoh atau suci. 2 genep dugi ka 30. Namina naon? Cik nah bisa kieu. Nah geuning bisa sucina di tanggal 1 dugi ka 25. Iya. Jedana nifas jeung Jedana nifas jeung nah geuning teu hiji dugi ka 28. Pan kamari mah hiji dugi ka 28. Pengadatan hedna 5 hari. Makana hedna 5 hari. Maka di dieu 30 dikurangi 2 30 dikurangi 5 berarti lamun 5 di tanggal 2 genep dugi ka 30. Lain di 25 kade lain di 25 ka 30. Hari 25 ka 30 seberapa hari? Genep adanya mun 30 kurangi 25 akara 5. Tapi lamun hari mah beda 2 genep 27 28 30 ade ulah kaos budak pau deui. Ya. Ini suci yang memisahkan antara
head dan nifas. Nah ladotan sekedap geus we keluar gede mampet geus. Makanya tanggal 1 sampai tanggal 20 wajib sholat foto. Mandina seperti baheula diterangkeun. Moal berterang teh gua. Paham? Nomor genep. Karena tanggal 26 sampai 30 head karena pengadatan headnya berapa? 5. Lamun tayang pengadatan head maka sucina kita istihadona ditangliki dupi kadua salaman. Headnya 1 hari. Karena tidak ada pengadatan. Paham? Akhirnya tabel nomor 7. Gotong deui. Tujuh gotong deui aditukeun deui. 7. Nah, biji. Niatan Allah soleh. Jadwal mutadah bin nifas al mubtadi'ah bil haid ghairul maidah. Mutadah bin nifas biasa nifas kakara haid kumaha tah? Kumaha? Sebelum Biasa nifas kakara haid kumaha cenah euy lieur? Kawin orang. Benar. Kawin orang geus head ke lain kieu ngaran. Kumaha ya? Kumaha ya? Biasa nifas kakara haid kumaha gambaranna? sebelum melahirkan belum pernah Janda. Awas cilok wae. Kumaha? Ya, gambaranna kumaha? Biasa nifas kakara haid. Perempuan yang belum pernah haid geus dewasa aya teh istri anu can pernah haid dugi ka dewasa aya geus umur 25 26 can haid nikah we nikah nya nifas tas nifas henteu haid ieu ngandung deui ngalahirkeun deui nu anak kadua nifas geus 2 kali nifasnya geus tanggung sakali boga anak 3 nifas kumpul henteu he ari nifas kumpul henteu kumaha berarti tas ngalahirkeun ngaluarkeun geuting tas ngaluarkeun geuting geus dugi ka boga anak nu ka 3 teu ngaluarkeun geuting deui boga anak ka 3 ngaluarkeun geuting nifas santosna nifas keluar darah deui eta kakara haid. Nah, jadi keur boga anak 3 kakara haid. Itu modelan. Lain keur ngora nikah lain janda lain. Janda ge anu geus biasa haid mah jadi cilok janda ngaran. Ya, tuh. Pahamnya? Geus boga anak sabaraha kali nifas bungkul berarti namina ada geus biasa nifas tapi kakara haid pas keur boga anak ka 3 bisa paham? Pas keur boga anak ka 3 darah haidna keluar atau pas boga anak ka 3 darahna melebihi 60 hari saha tuh umuna cenah aku macam nulis nomor 7
Adatun nifas 40 hari. Tanggal 1 sampai hari ke-40. Nah, sampai hari ke-40. Terus anak ketiga uburu adam damu nifas sitina yauman wadamu ala launil wahid. Bulan anak ketiga darah keluar melebihi 60 hari. Contoh sampai ke 70. Bro, anak katilu teh darah teh keluar. Jawabannya apa? Al-bayan yuradu nifasuha ila adat wa tuhruha tis'atun wa isruna wa haiduha yaumun wa layla. Cepi Indonesia kan. Yuradu nifasuha ila adat. Nifasna berarti seberapa? 40. Karena pengadatan nifasnya berapa? Hari ke-1 sampai 40. Sucinya berapa? 29 hari. Berarti di hari ke-40 hiji dugi ka Hah? 41 sampai ke 69 gitu. Berat 41 nya berarti 69 29 hari. Namanya suci garis miring istihadah. Hena seberapa hari? Berarti hari ke 70 namanya hena. Iya teh namina mubtadi'ah kagara tanggal 4 hiji dugi ka 6 salapan namina suci anu misakeun antara haid jeung nifas. 4 hiji dugi ka 6 salapan salat kudu diqodho. Gampang ya? Gampang lieu mah? Gampang. Ayeuna nomor 8 wayahna diganti deui. Ganti deui. Ingat kan? Siapa? Kamerana pernah pindahkan pas ke kana kolomna. Nomor 8. Salapan mana? Salapan taca. Salapan taca. Pengkerdian. Daya salapan eta mah. Daya salapan. Nomor 8. Nomor 8. Keengkeng ada mal. Nomor 8. Jadwal mutahayyirah fi nifas wal haid. Mutahayyirah fi nifas teu apal pengadatan, teu apal waktu, teu apal kadar, teu apal qawi jeung dhaif. Mutahayyirah sama seperti dinaker teu apal kana pengadatan, waktan, qodrot, fawaqtan. Sabaraha hari teu apal, pengadatan teu apal, kaluarna teu apal. Mutahayyirah. Lamun mutahayyirah dina nifas kumaha? Di dia ubur nifas sitina yauman wadam ala launil wahid. Ngaluarkeun darah di hari ke-1 sampai hari ke-70. Mutahayyirah pengadatan sabaraha? Teu apal. Kaluar darah teu apal. Sabaraha jumlahna? Duka. Qawi dhaif duka. Geus pokona lieur lah. Ieu kumaha? Maka
Yuradu nifasuha ila majah. Nipasna dikembalikan karena majah sakecrotan. Di dia sakedik berarti. Nah, di dia nifas sakedik. Berarti tanggal hiji kasupna suci darahna sakedik kaluarna terus mampet. Paham? Paham? Nah. Wahai duha la yuradu ila syai'in. Nah gini wahai duha la yuradu ila syai'in ya dia banyak. La yuradu ila syai'in dina nu barumah hari dinu alamat hedena teh yaumun walailatun dinu aman dinu ieu mah keur bios ke urang ieu deui dinu cetakan lama mah nifasna sakecrotan hedena yaumun walailah berarti sama seperti tabel anu nomor 3 ieu hiji dugi ka 2 nifasna tanggal hiji nifas sakecrotan sakedapnya hiji dugi ka 28 suci atau isi abot 30 31 sampai 5 9 istiadah atau suci 60 terus dugi ka ditu dulu. Paham? Pahamnya? Iya, sampai dugi ka 80 dugi ka dia. Hiji 28 suci 30 tilu hiji tilu hiji 58 siadoh 60 suci genep hiji dugi ka salapan istihadoh 8 salapan 80 sami seperti tabel nomor 3 eta ya. Tabel nomor 9 dina cetakan lama aya seperti ieu aya jalma anu tabel nomor 8 iya terus ditulis tos ieu tanya dina tabel nomor 8 aya tabel kieu kolom kieu sama sakolom hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi 10 di dia keterangannya ayat kan kamari teh kapungkur pas awal-awal aya anu namina qaulus sahbi jeung qaulul lati anu dianggap qaulus sahbi. Qaulus sahbi mah kieu zaman anu suci teu kaluar darah eta di hukuman contoh kieu tanggal hiji kaluar 2 teu 3 kaluar 4 teu 5 kaluar 6 kaluar 7 tuh ieu teh udah melebihi dari 24 jam. Lamun cek kaulati kaulnya pembanding kaulus sahbi anu aya hedan anu kaluar darah ieu namina anu teu keluar darah namina suci. Lamun cek kaulus sahbi mah di tanggal hiji dugi ka 8 namina sanajan aya poe anu teu kaluar darah. Paham? Pahamnya? Contoh misalkan dari 5 hari misalkan tanggal hiji 5 jam 2 5 jam 3 5 jam 4 5 jam terus genap terkaluar 5 terkaluar genap 4 jam kan 24 jam eta berarti di tanggal hiji dugi ka tanggal genap namina sanajan aya waktu anu terkeluar darah tapi lamun dijumlah aya 24 eta nu hedna lain hiji tapi jadi pahamnya lamun misalkan anu jadi hedna hiji lieur bingung karunya teh
Pahamnya? Paham? Tos ieu rapi tabel nomor 1 dina nifas dugi ka tabel nomor 9. Enjing terakhir bagian masalah kodo salat. Kodo salat kumaha? Misalkeun darah mampet dina pas waktu duhur. Atawa darah teh mampet waktu asar. Pas waktu asar ke berarti duhur jeung asar kudu di kodok. Duhur na kudu di kodok. Pokokna mah aya keteranganna dina kolom anu terakhir. Insyaallah enjing arakan dina kolom anu terakhir. Sakitu keteranganna dina tabel nomor 1 dugi ka tabel nomor 8 terkait nifas. Adapun muqtada, mumayyizah, muqtada atau mubtadi'ah itu adalah sama seperti dalam cuma dalam nifas mah hitunganna melebihi 60 hari, dalam haid mah melebihi 15 hari. Paling sedikit dina nifas mah majah sakit serotan lah tuh kedap hari dina haid mah 1 hari 1 malam eta nu ngabedakeun mah kitu wungkul nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.